Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Kisah dan hikmah. Dina hiji waktu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ngariung sareng para sahabatna. Keur kitu jol dua jalma anu keur padu atanapi keur pasea papaduan. Nusa urang nyarita ka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, abdi gaduh himar, dupi ai nusa urang deui boga sapi. Ari sapi teh nubruk himar. Ti hadirin aya anu miheulaan eta nyarita. Ari satomah teu aya katempuhanana. Dauhan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pek hukuman eta dua jalma teh ku anjeun, hei adi. Teras Sayyidina Ali mareksa kadua jalma anu padu teh, ari himar jeung sapi teh dicangcang atawa duanana dilepaskeun atawa salah sijina eta dilepaskeun. Jawabna, himar anu dicangcang, sapi anu dilepaskeun bari sareng aya nu bogana deui. Saur Sayyidina Ali karamallahu wajhah, ari kitu mah nu boga sapi anu katempuhan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ngarampugan kana keputusanana Sayyidina Ali. Teteh lah Sayyidina Ali teh anu dipunjulkeun ku Rasulullah SAW tibatan para sahabat-sahabatna anu jeung sajana anu hadir harita anu umurna geus sarpuh saluhureun Sayyidina Ali karamallahu wajhah. Subhanallah, begitu mulianya Sayyidina Ali dan begitu tingginya ilmunya sehingga menjadi bahan rujukan atau acuan Kangjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena kita tahu bahwasanya Ali yakni digelar karamallahu wajhah dan digelari dengan pintunya atau pantokna ilmu dan kotaknya atau gudangnya yakni Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itulah hikmah yang sangat luar biasa, begitu mulia Sayyidina Ali daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan termasuk salah satu sahabat Kangjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dicap sebagai sahabat yang dijamin masuk surga. Wallahu a'lam. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.